Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring nuju aya di Situ Zen. Hiji situ anu dibuka deui anu aya tina Situ Kapungkur. Situ Kapungkur. Namina Situ Zen. Ya. Lokasina di Saringin, Sukabumi. Kunaon namina Situ Zen. Margi sawur anu mengolah di dieu Bapak Teguh. Situ Zen teh tina Zainuddin. Zainuddin teh akina nu kagungan ieu tanah kalebat situ. Jenengan Bapak anu kagungan ieu situ jenenganna Iskandar. Terus akina teh Zainuddin anu guru pasantren diabadikeun namina diluhureun ieu situ. Nah, mangga urang tingali situnanya kurang. Urang lajengkeunnya ieu Situ Zen kawitna teu dinamian Situ Zen. Tapi masyarakat di dieu nyebatna situ wae. Ieu situ teh kalintang ngagana. Jadi sanes hungkul situ anu katawis dina video ayeuna. Da geuningan meuntas ka peuh ditu ieu situ teh masih keneh aya tapakna. Tadi ditujikeun ku Pak Teguh yen satu acan jadi situ ieu teh kawitna parantos didamel sawah di buka sawah. Jadi sisa-sisa situ teh ukur tempat hungkul ya. Da terus di sawahan, di kebonan, sareng tegal rutina. Tapi Pak Iskandar kagungan inspirasi, kagungan kenangan katineung kana situ Kapungkur anu anjeunna kantos amungan di atas situ anu kalintang legana teh. Terus ku anjeunna dibebenah deui ieu situ teh, terus dibangun deui ti 10 tahun kapengker. Terus pembangunannya intensifna 3 tahun kapengker tur dugi ka ngawujud Situ Zen ayeuna. Janten ieu teh muka deui ngagarap deui ngolah deui sesa Situ Kapungkur. Kunaon disebutkeun kitu? Margi secara folklor nami wilayah ieu Cisitu. Artosna ieu situ sanes anyar. Tapi situ anyar anu dibuka dina lahan situ di Kapungkur anu parantos garing, anu parantos saat caina, anu tos dijadiikeun pangupajila ku masyarakat nya jadi pasawahan. Tah, teras ayeuna dibuka deui janten situ anyar disebut Situ Zen. Tempat ieu disebutna Cisitu, wilayah Cisitu. Jadi katawis masyarakat di dieu atos mengidentifikasi atos mere ngaran ya ieu wilayah cumasar kana kajadian alam dieu nyata ayana situ. Malih dihandap sate acan lebet ka desa Cisitu dihandap atau disebut Talaga. Aya kampung Talaga. Janten upami ti Jalan Raya Ageng mah ya ti Bogor ka Sukabumi engke urang mengko ka Kenca ya ka Caringin, di Caringin engke lebet ka
lembur talaga. Atau lembur talaga atau seperti lembur talaga disebutna lembur Cikuti. Janten masih hanami, proses masih hanami ini disebut toponimi dina folklor atau napi onomastika dina linguistik atau wis ya kumaha percekana, kumaha parigelna, kumaha cerdasna urang-urang Sunda atau napi masyarakat hebel dina masih hanami dina kejadian-kejadian alam atau napi hal-hal anu patarinya sareng fenomena alam anu aya di sabuderenana aya kecap talaga aya kecap di situ ya. Jadi eta mah leres-leres kosakata tina basa Sunda. Biasa ditinggal tina kamus. Naon ari hartos talaga. Eta tos aya apa urang terang tina bahasa Sanskerta. Ya. Situ oge urang tos terang aya dina kamus bahasa Sunda. Tah, mangga ayeuna mah urang tingali deui sesa-sesa ieu situ kaping. Tah, ieu tanah anu misahkeun antawis situ anyar anu dina wilayah situ Hebel teh ya. Sareng situ Hebel, sesa-sesa situ Hebel ya, anu pali dieu tuh. Tah, ieu teh masih situ kapungkur mah. Sebat talaga teh da bakat ku ageng eta situ teh itunya aya nu nyebatna talaga aya nu nyebatna situ tuh dugi ka jalan teu ditu ieu masih situ. Tah anu wilayah anu di aya dina kakawasaan atanapi kagungan Pak Iskandar anu kagungan ieu situ enggal nya dugi ka saung tah ieu bade dibangun saurna janten kolam renang ya Sukabumi kawentar ku seueurna cai nya seueurna cai katawis pamiceunan tina situ anyar teh ya situ anyar. Jadi ieu kawitna situ Hebel dugi ka ditu matak teu aneh urang dieu nyebatna kampungna Talaga sareng kecap situ. Nah tanah anu dianggo ngawatesanan ieu nah ieu teh kawitna situ keneh ya kawitna situ keneh ieu tos diurug kitu nya tos diurug tos dibeton janten jalan dianggo parkir ya dianggo parkir dianggo kanggo musola ya gitu nya tuh kalau di ditu aya pasantren di luhur aya pasantren Anur anu ngabadikeun akina teh Bapak Jainuddin ya Jainuddin. Mangga tiasa amangan ka palih dieu ka situ Jen lokasina di Caringin Kabupaten Sukabumi. Nuhun. Oh, nyaleres. Kalabat kebersihana, penanya banyak ketertibanana, terus aya keamananana, mau keamanan, ketertiban, keindahanana, penanya banyak. Kata dinten naon wae apa minum mancing? Setiap hari.
Tiap hari. Penanaman sekarang mau dirubah paling hari Minggu tetap penanaman hari Minggu. Nuhun. Dupi laukna apa lauk naon wae anu aya di dia? Bawang, patin, ikan mas, ikan nila, lele, pawes, Nuhun. ngelem, Nuhun. uwer. Eta teh kan dipelakan baten api sapalih aya anu di dieu naon asli tina situ ya Pak. Aslinya apa pengarawit paling Naon wae eta Pak? bunker, ngadungna paling lubang, Lubang aya Pak. paling lubang. Alhamdulillah. Lokal, paling Mhm. orang ngelem, Mhm. yang di bulannya. Mhm. Misalnya paling mah ketamihan meter. Nuhun, nuhun. Ya pan terus 3 tahunnya Paknya. Terus 3 tahun, terus pengelolaan keuangannya eta tadi suruh Bapak didugikeun sareng ka pasantren oge nya Paknya. Oh, itu kesejahteraan santri. Santri sareng pengelola oge nya Paknya. Oh, Dinten kapayuna mah hoyong pada bikin ageng nya Pak Paknya. Nuhun. Nuhun. Tadi teh aya naon Pak? Hoyong aya naon? Kolam renang? Kolam renang, water boom, Nuhun. terus jalan di aspal, Nuhun. itu seueur. Nuhun. Mudah-mudahan bikin seueur anu aruninga ka dieu nya Paknya. Nuhun. Itu Bertahap. bertahap. Justru anu kagunganna Pak Iskandar bin Pak Bukhari pintu nya Paknya. Namun sapuhna Pak Jogohari, Nuhun. Almarhum sepuhna deui bin Pajen. Pajen. Pak Ki Haji Jenudi. Ki Haji Jenudi dan dianggu ayeuna diabadikeun namina di dieu nya Paknya. Pak Teguh hatur nuhun nya Pak Teguhnya informasina.